Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim fathan kabir. Allahumma afhimna bifahmi nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qadha'il hawaiz amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha meningkatkan ketaatan terhadap ajarannya. Hadirin Wadia Balad Galuh dimanapun berada, yang saya hormati, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, berkat takdirnya Allah pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu melalui udara di siaran Radio Galuh FM, radio sejarah di kota Tasikmalaya. Semoga dengan pertemuan kita pada kesempatan ini menjadi wasilah, menjadi latar belakang, menjadi sebab Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, memberikan rezeki yang banyak diiringi dengan keberkahan, diberikan keturunan yang sholih dan sholihah, diampuni dari setiap dosa, ditutupi dari setiap kekurangan, juga selamanya ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wadia Balad Galuh yang pada saat ini lagi sakit, baik sakit dohir ataupun sakit batin, semoga Allah memberikan kesembuhan. Wadia Balad Galuh yang sudah wafat ataupun orang tua kita yang sudah wafat, semoga mereka ada di alam barzah, diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan ditempatkan di tempat riyadun min riyadil jannah. Nas'alukal ijabah bi barakatumil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadia Balad Galuh dimanapun berada, wabil khusus yang sering standby mendengarkan di Wadia Balad Galuh, Bapak Agak Gobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu Os, Bu Nur, Bu Umi Nur di Gunung Mareme, Mamah Nabila, Pak Apip, Pak Nanang Cehejo, Bu Yuyun, Bu Iis, BKMM Cibuni Gelis, Ibu Ani, Bu Ida, Ibu Lina, Pak Lurah Nur Yamin, Mamah Muna, Mamah Hasni, Siti Aisyah, Teh Ida, Nagila Budi Asih, Bu Dita, Bi Eti, dan Majelis Taklim yang lain. Ada Majelis Taklim As-Sidik Lewi Kidang yang selamanya mendengarkan Radio Galuh. Mas Gunung Goong, semoga usahanya lebih maju. Kang Ahmad di Cineam dan yang lainnya, Kang Aos di Kebun Kalapa. Semoga kita selamanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Masih kita membahas dalam kitab Minah Husaniyah Wasiatul Mustafa halaman 9. Faslun fid du'a wal istighfari wal qur'ani wa syairul adhkar. Pada pasal ini menerangkan tentang doa, istighfar, baca Quran, dan tentang dzikir. Qala alaihi salatu wassalam, ngadawu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Ali, alaika bidu'a bainal adani wal iqamah. Alaika eta tetep ka anjeun bidu'a bainal adani wal iqamah, berdoa di antara adan dan qomat. Fa innahu kana sanyana ieu doa la yuraddu, itu tidak ditolak. Rasul mengatakan bahwa doa itu adalah senjata umat Islam. Salah satunya umat Islam yang punya senjata pada hari ini adalah bidu'ai, dengan doa. Uduni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu maka aku akan memberikan ijabah. Hanya ijabahnya Allah. Ada yang dipakai menghapus dosa dulu. Ada yang nanti di akhirat. Ada juga yang di alam dunia. Ijabah Allah di alam dunia berbeda-beda. Meminta sesuatu, dikasih juga sesuatu. Artinya umpamanya kita meminta rezeki dari jalan usaha, maka dikasihkan dari jalan usaha tersebut. Ada ijabah Allah yang menunggu waktu kemaslahatannya. Anak kecil berdoa, ya Allah, berilah saya sepeda motor. Berikanlah saya sepeda motor, ya Rob, ingin sekali saya punya sepeda motor. Tapi ternyata pada waktu dia berdoa tidak diberikan. Diberikannya setelah nanti dia pas sesuai dengan waktunya. Ada lagi meminta sesuatu tapi diganti, menghitung dengan kemaslahatannya. Ud'u ilallah tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah tadarruan, tawadhu, lemah wa khufyah, dan lemah lembut. Nah, dalam hadis ini juga Rasul mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, ya Ali alika bidu'ai bainal adani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Wahai Sayyidina Ali, ini ditujukan kepada Sayyidina Ali. Mafhum muwafaqahnya kepada kita selaku umat Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alika bidu'a. Untukmu harus berdoa, atau kewajib, alaika wajib atasmu berdoa. Bainal adani wal iqamah, antara adan dan qomat. Sebab antara adan dan iqamah termasuk kepada saatul ijabah. Artinya jam-jaman ijabah Allah akan diberikan kepada orang yang berdoa antara adan dan qomat. Bagaimana teknisnya? Nanti kita bahas. Ada doa yang seremonial menghadap kiblat, mengangkatkan kedua tangan, dan yang lainnya. Ada doa di mana kita melihat sesuatu, berdoalah. Contoh, kita masuk WC, apakah harus masuk kiblat? Kan tidak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Tergantung WC-nya menghadap kemana. Kita mau tidur juga, tidak menghadap kiblat dulu, langsung tidur dan berdoa terlebih dahulu. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya ada doa yang dilaksanakan dalam setiap aktivitas. Ada doa yang memang harus menghadap kiblat. Di antaranya bainal adani wal iqamah, antara adan dan qomat, termasuk kepada saatul ijabah. Sebab manusia di alam dunia hanya bisa berusaha dan berdoa. Hasil bukan urusan manusia, tetapi hasil urusan Gusti Allah. Hadirin wa dia balad galur rahimakumullah. Pak Edet yang ada di RT Lewi Kidang yang selalu standby, dan jemaahnya. Fa innahu la yuraddu, sesungguhnya berdoa antara adan dan qomat
la yuradu, maka itu tidak ditolak. Kita coba biasakan, kalau yang belum biasa, setelah adzan terus kita berdoa kepada Allah, sebab dalam hadis ini dikatakan wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali, la yuraddu, tidak akan ditolak doanya yang bainal adzani wal iqamah, antara adzan dengan qomat. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ida da'uta, di mana-mana anjeun ngadua, pabsut, maka kudu meberkeun anjeun ngarangkepkeun. Atawa ngamparkeun yadaka kana dua panangan anjeun, yadaka kana leungeun anjeun, hadwa sodrika lempengan dada anjeun, wala tarpa jeung ulang ngangkatkeun anjeun kana yadak, pauqara sika dina saluhureun sirah anjeun, watusiru jeung isarah ilallahi ta'ala ka Gusti Allah, bisa babatika kucuruk anjeun al yumna anu katuhu. Nah ini teknis tata cara berdoa yang menghadap kiblat. Ya Ali, wahai Ali, ida da'uta, apabila kamu berdoa, ini cara gini, angkatkan kedua tangan di dada, pas dada. Nanti yang sebab prakteknya ini sulit, nanti harus ditonton konten YouTube Istiqomah TV-nya. Bagaimana wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali tatkala tata cara berdoa. Rasul memerintahkan kepada Sayyidina Ali, maka tangan kita ke atas kan, sampai dada di sodri. Jadi begini, angkatkan pandangan anjeun, beberkeun tangan anjeun, terus rangkepkeun saur Rasul. Antara nukatuhu jeung nukenca ti handap, nukatu ti luhur. Isyaratun, terus isyarah. Bisa babatika al yumna ku curug anjeun nukatuhu. Wala tarpahab bau korok sika jeung ulang angkatkeun kana salureun sirah anjeun. Jadi ka dieu sok sanajan Rasul harita waktos istisqomah ngangkatkeun pandangan duwi ka luhureun sirah, duwi ka katingali beubelah kelekna. Nu diwasiatkeun ku Rasul mah angkatkeun pandangan anjeun malebahan dadana luhurna kana tak-tak, terus rengkepkeun nukatuhu jeung nukenca, nukatu ti luhur, nukenca ti handap. Isyara bisa babatika, isyara ku curug anjeun. Jadi dipisahkeun kieu. Nah, ge matak hoyong ningali praktekna kedah ditonton channel YouTube Istiqomah TV. Jadi kieu tah. Jadi lamun urang ngadua teh ka luhur, ngalebangan dadana, curugna dipisahkeun. Jadi kieu. Beberkeun tangan anjeun, artinya ulah dikerutkeun tapi beberkeun. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan dan sebagainya. Nah, ini tata cara yang Rasul wasiatkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tajhar ulah narikeun anjeun bikiro atika kana bacaan anjeun, wala bidu'aika jeung kana ngadua anjeun, haitsu yusolli sakira-kira salat saanna sujama-jama, fa inna dzalika kana sanyana ye nu dicaritakeun yufsidu eta ngaruksakeun alaihim ka arah maranehanna salatahum kana salatna. Jadi lamun urang teh mah keur maca Quran, keur ngadua, keur zikir heg aya jalmi anu netepan salat, maka ulah tarik-tarik teuing sabab ku bacaan urang
ku dikir urang ku istighfar urang nepi ka tarik ngaganggu kana pelaksanaan salatna eta jalma. Nah, jadi teu meunang tarik teuing. Da boro-boro kitu. Kapan dina waktu salat perkara nu kira-kira ngaganggu kana waktu salat mah kudu disingkirkeun. Model acuk toko emas nih kan, kaos, salat panghareupna kapan sok dibaca kudu ti tukang teh. Tapi ke alamat-alamat anu leutik dibaca diilikan. Eta kan ngaganggu kana salat. Nah jama ieu wungkul maca Quran doa haitsu yusolli nas fa inna dzalika yufsidu ma'alim salatu wassalam. Ya Ali, he Ali, man saja madakaro anu eling Allah ka Gusti Allah qoblal fajri dina sameme bijil fajar wa qobla tulu'i samsi jeung dina sameme bijil panon poe wa qobla gurubiha jeung dina sameme surupna panon poe istahya maka isinin sa Allah Gusti Allah ayu andibahu kana yen nyiksa Allah binari kunaraka. Jadi maksudna saja anu dikir sameme bijil fajar hartina saparapat peuting urang dikir babarengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar meme bijil fajar ai bijil fajar teh meme nu tepan subuh. Bahkan kolot baheula manian sok sholawatan. Sholawat, dikir, istighfar sameme subuh raeng di masjid sadayana. Cing kira-kira ayeuna sebagian masjid aya nu geus ti iseun. Komo lamun teh mah urang mampu salat tahajud babarengan salaki jeung pamajikan. Kataballahu minadzakirina wadzakirati katsira. Dituliskeun golongan istri nu dikir golongan pameget anu dikir kasiron kalawan dikir saseueur-seueurna. Lamun peuting urang teh mampu tahajud babarengan caroge ibu ti payun ibu ti tukang ceuk salaki teh Allahu akbar ngageleger eta bumi na pinuh ku rahmat jeung magfirah Allah. Pinuh ku ampunan Allah. Kataballahu minadzakirina wadzakirati katsira. Diseratkeun ku Allah golongan istri nu dikir golongan pameget nu dikir kasiron kalawan dikir saseueur-seueurna. Cenah teu bisa ku bahasa Arab ku bahasa Sunda ngadoana Allah langkung uninga. Cek Bapa teh ya Allah pasihan kakuatan iman sinareng Islam abdi jeung keluarga abdi. Cek Ibu teh amin. Hapunten dosa abdi sadaya amin. Diaminan ngaminanana ulah kena-kena jeung salaki ulah caliweura ya Allah pasian sawah nu gigireun imah amin ari kitu mah ulah make ari kitu mah da urang keur ngadua husu ka Gusti Allah. Qoblal fajri dina sameme fajar wa qobla tulu'i samsi jeung dina sameme bijilna panon poe berarti to subuh ayeuna. Meme subuh tas subuh ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dikir ka Allah saparapat peuting urang maca dikir ka Allah. Batur keur ti brasare urang mah hudang wudu pangheulana rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Lamun pamegat lumpat kana mik lamun can aya nu nyekel batur. Terus dikir ka Gusti Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Asupkeun kana jero hate sabab
teh majama lamun hirup di alam dunia ngagugulung kahayang wae moal aya tungtungna. Tapi balikeun ka Gusti Allah mode urang keur ngagaduhan masalah aya turang sulit jalan keluarna. Tapi lamun ku Allah geus digampangkeun mah pasti bakal gampang. La ilaha illallah. Ibu Siti Saropah anu di mana di Cienteng. Terus Kiai Ahmad Sapai ketua FKDT Kota Tasikmalaya anu salamina manco pimpinan-pimpinan pesantren belusus ke sana. Pimpinan pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Abi Cecep. Salamina mudah-mudahan aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana. Maka lamun tama jama ngadua dina sameme bijil pajar dina sameme suruh panon poe dina sameme bijil pajar dina sameme kaluar panon poe dina sameme suruh panon poe sabada asar istahyallah ayu adzibau binar maka Allah era isinin lamun nyiksa ka eta jama nu salawasna dzikir ka Gusti Allah sebab dzikir teh salah saiji jalan pikeun nenangkeun hate ala bi dzikrillah tatmainul kulub inget ku dzikir ka Allah teh bakal ngajadikeun tenangna hate subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim asupkeun kana jero hate nenangkeun hate jeung pikiran urang saya bidzikri laku dzikir ka Gusti Allah. Waria balar galuh di mana we aya berada, di mana we ayana nu aya di pasar, nu tebas aktivitas, mudah-mudahan salamin dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aya nu naroskeun kumaha cenah ka abdi mah radio galuh teh can katangkep tiasa dina web radio galuh atanapi tiasa dina channel Istiqomah TV kanggo siaran ulang. Ya Ali wahai Sayyidina Ali ida sholaita di mana-mana salat anjeun pakmud maka kudu calik anjeun makana ka dina tempat anjeun hatta tatlu anepi ka bijil naon asam supanon poe fa innallaha sanyana Allah yaktubu nyeratkeun Allah liman pikeun jalma yajlisu anu calik ye jalma maka nau dina tempatna ye jalma hatta tatlu'a sehingga bijil naon asam supanon poe fa innallaha sanyana Allah yaktubu bakal nuliskeun liman pikeun jalma yajlisu anu calik maka rahu kana tempatna jalma hijatan kana haji wa umrotan jeung umroh awit kurokobatin atawa ngamerdekakeun abid aw sodakota atawa sodako alfi dinarin kana 1000 dinar fisabilillah dina jalan Gusti Allah. Aduh hapunten aya rada tunduh can istirahat ras-rasan. Kewengi insyaallah di
pengaosan kawa dia balad galun ucakat di Pamijahan Sukarindik wengi Senen di wilayah Cineam. Kanggo masih kene memperingati Maulid Isra wal Mi'raj Nabi. Rasul nyarioskeun ida sholaita di mana-mana salat anjeun maka calik dina tempat anjeun nepi ka bijil panon poe. Hartosna lamun urang geus beres salat subuh dikir ka Gusti Allah ulawa ka kaluar masjid nepi ka bijil panon poe. Sekitar bijil panon poe teh meureun setengah genepan. Jadi kita subuh dugi ka setengah genep teu meunang kaluar ti masjid bari i'tikaf di masjid bari dikir ka masjid jeung sabangsana. Fa inna Allah yaktubu lima yajlisu maka na hujatan umroh. Hijatan ta umroh saja mah anu teu kaluar di masjid calik dina tempat calikna eta jalma dugi ka bijil panon poe maka dituliskeun ku Allah eta jalma diseratkeun ngagaduhan pahala naik haji atawa umroh tuh gampang makanya ayeuna haji jeung umroh keur hese rek berangkat hese jabat teu bisa bebas seperti baheula jeung sabangsana aya pikeun urang nu teu garaduh mah ulah ka kaluar tina panon ulah ka kaluar ti masjid calik dina tempat diuk anjeun nepi ka bijil panon poe maka ngabandingi pahalana haji wal umroh nyatana ngalaksanakeun haji sinareng umroh. Ngan aya aturan kesel boro-boro wiridan salat subuhna ogenan kaberangan naudzubillahi min dalik sugan teh masih kene pararoek jam teu gaduh. Ayo wae ti berada dina tempat sare paleba mukakeun hordeng geuning geus caang. Ya Ali wahai Sayyidina Ali man sing saja makola anu ngucapkeun ieu jama kulla yaumin dina setiap poe khamsan kana 5 wa istrina jeung 25 Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kana lapad astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali majamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kata bahu maka bakal nyeratkeun ka jama bakal nyeratkeun salah Gusti Allah min auliyaihi ka pirang-pirang walina Allah. Jadi lamun urang sapoe sapeuting maca istighfar anu sarereaaneun 25 kali Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi bahkan ditambahan. Maka lamun jama maca istighfar samodel kitu kataballahu min auliyaihi maka bakal dituliskeun eta jama ti golongan kakasih Allah. Hartina ti golongan para walina Allah lamun teh anjeun mampu ngamakeunana. Jadi dina eta setiap dinten tapi Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum wal amwat kataballahu min auliyaihi. Mudah-mudahan urang sing mampu ngalaksanakeunana. Jadi istighfar teh anu 25 per hari. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah diseratkeun golongan jama-jama kakasih Gusti Allah tatkala engke urang menghadapi dina poe kiamat.
Hadirin wa diabalar galu rahimakumullah. Terakhir dina pangaosan enjing-enjing ayeuna urang muhasabah kana diri. Urang maca kana diri yen urang teh lain zaman nu bersih, tapi diri urang teh zaman nu kotor, zaman nu bobolokot dosa ka Gusti Allah. Panggoreng-goreng na jama lamun ngaku diri na bersih, panggoreng-goreng na jama lamun ngaku diri na getol ibadah atau ahli ibadah. Padahal manusia geus dicap ku Rasul al-insan makhlul khata wan nisyan. Manusia mah tempat poho jeung kasalahan. Sering kene urang migawe salahna daripada migawe solehna. Sering kene urang migawe amal nu gorengna daripada amal nu hade. Nah, kumari sakitu dina akhir ieu urang pangaosan. Urang ngaoskeun istighfar sasarengan, urang peureumkeun panon zahir, bukakeun panon batin. Urang pohokeun heula urusan dunjawi, urang istighfar kadat makawasan nyatan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal hidayah. Amin. Mangrupikeun pengumuman kahiji panginten SMP terpadu Al-Istiqomah Pondok Pesantren Al-Istiqomah dina tahun ajaran 2001-2002 nampi siswa-siswi baru bilih tamaan di antara wadia balad galuh nu ngagaduhan murang kali minantu incu nu kira-kira bade masantren di Pondok Pesantren Istiqomah insyaallah pendaftaran terus dimulai. Kaduana channel YouTube Istiqomah TV nyuhunkeun bantosan di subscribe nutu acan, bahkan dorong doa mudah-mudahan sing jantan channel dakwah mempersatukan umat. Katiluna bilih tama aya hal-hal anu berkenaan sehubungan sinarang HP nu sing kuring di hacker, data na diambil sareng sagokina bilih aya perkara anu teu senonoh atau napi nu lainna, mudah-mudahan diabaikeun, dihapus kanggo negakeun nama baik lembaga pendidikan. Hatur nuhun kasadayana, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.